carita obrolan dalang. COD 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 carita obrolan dalang di MPP Official. Panteng terus bray-bray seret. Guys, para netizen, penonton setia MPP Official, jangan lupa nih Wagobar nih, warung Wagobar, warung goreng bakar, mantap nih. Ada ayam, bisa lihat ke dalam tuh, tahu cumi, bawah, wah mantap lele ikannya tuh, mantap banyak, murah meriah. Oh, blok. Di mana ini, Bro? Wagobar. Wagobar. Lokasi mana lokasi? Hilir. Di lokal Hilir. Oh iya, mantap. Ya, oke, sip. Ngeguar palsapa wayang. COD carita obrolan dalang. COD carita obrolan dalang di MPP Official. Panteng terus bray-bray seret. Terus sampurasun menuju depan deui sareng konten-konten COD carita obrolan dalang di MPP Official bray-bray seret. Eta mah kada ulah hilap lagi anu ngecerut mah tong lewat deui geuleuh ada tiket cerut kada deui lagi dina konten ieu atau lebih dina danget ieu sim kuring secara langsung di Galeri Bumir Tawu kagungan Padalang Ade Sudrajat salah sawios dalang kasibuhan hanya sim kuring ngulem tur kasumpingan tamu istimewa ngulem nyaeta Purlanceuk di dalang Ateng Ade Kosasi Sunaria anjeunna dalang dewasa tingkat dewasa anu luar biasa potensinya luar biasa. Terus kagunturan madu karang jangan meuni ka rekan-rekan penyan bodas kasumpingan tamu Pak Yaya. Nah, ta salah sawios di komunitas PKSWG paguyuban penggemar kesenian Sunda wayang golek. Pak Yaya ieu jalmina. Padalang Ateng ieu jalmina. Kita bincang-bincang lebih lanjut bersama dua tokoh yang sangat membantu untuk pelestarian budaya Sunda di Jawa Barat. Kita tanya dulu kepada Kidalang Ateng Ade Kosasi Sunaria. Sampurasun Kang. Kumaha mah? Kumaha kalau wangi sedang sehat? Aya ibar. Nuhun. Kang ngahaja alasan di tempat galeri Kidalang Ade Sudrajat ieu urang gaduh kebangan. Di Jawa Barat saha nu gaduh ka galeri kan teu aya. Kumawi ka para dalang sa Jawa Barat wae pilih priogi wayangna wayang anu klasik ieu mah sanes wayang-wayang anu mode ayeuna. Kemudian kan wayang terus wayang purna sebabna wayang-wayang pong. Ieu mah wayang-wayang klasik tapi ieu aya nu purna aya ieu. Tapi mukana imah tapi tetap mukana muka klasik. Ieu wayang-wayang klasik anu memang istimewa wayang agunan, wayang ieu muluk. Ka para netizen atau napi ka para pemirsa anu seneng kana wayang bilih bade ngagaleuh kangge hiasan atuh pada dalang beli bade ngagaleuh 10 seperti aya di Galeri Bumir Tawu kagungan Kidalang Ade Sudrajat di Geger Kalong Hilir. Upami meser wayang, upami ngagaleuh wayang di dieu langsung beli lapar langsung belok ka pinggireunana aya Wagobar Kuliner. Wah, kuliner putra-putra Kidalang Pak Ade Sudrajat janten pengusaha-pengusaha kuliner. Minuman segar, kuliner Wagobar, warung goreng bakar. Aya paru, aya cumi, aya bakar ayam, goreng ayam penyet, sambalna aya 3 macem. Cobian pokona moal ngecewakeun. Teu ngeunah baledokeun we. Kasaha nya kabeukeuh di dinya. Sanes kabeukeuh abdi mangan alah. Bala lagi. Urang lanjutkeun lanjut gitu kan. Kang dina salami akang ngadalang
tahun sabaraha Kang Icikibung dina bidang padalangan antara Bima Guron ka Kiai Haji ada konsesional almarhum dalam maestro di Gili Harja 2 tahun sabaraha Kang Maguron tadi? Akang Maguron teh tahun 80 bulan 3. Ayo saat dugi ka bulan ekut kene. Bulan April tahun 1880. Bulan 4 berarti bulan 4 April. Bulan 4 April 1880. Berarti tos bade 20 tahun lakunya. 22 nya. Salami Akang Maguron. Aya kesan pesan di dalam milakan maguru Akang saliranya tentang kesepuhan dalam maestro tinggi Harja 2. Terus kan tenan kieu kawitan dongkap ka Gili Harja celah orang kita pada. Oh iya ya. Jadi malah kawitan dongkap teh lain ka Pak Haji heula. Tapi kawitan dongkap awal ka Abah Asep heula. Ka Abah Asep Sunandar. Kalau salahnya harita budaya di malah suka-dukana dina masa tepang sareng Pak Asep teh sajroning istilahna jeung ka Gili Harja teh ngalaman istilahna aya dukana gitu. Nah, entah dukana. Nah, duka teh akan teh dicopet, nah digarong, nah akan teh dipegang ku awewe. Dukana kieu kan tahun hari teh jangan gaduh ya kendala anak gitu karena umum karena bus. Dina bus aya budak orok di daerah di ais langsung. Tega pan akang teh. Kali teh kosan kursi. Jadi tahu acara kos cari gua. Dia budak isi mejret. Alah. Atuh kailan. Oh, kayak sekarang nanti kali. Tadi gitu. Nah, besok pas turun di labes. Karena saya dipayunin garasi Pak Asep. Lagi penggamblan. Dia suruhkan hujan teh pan aya dem. Nah, nya. Hujan aja hiji. Kumaha we teh? Jibruk pas balik bau tai oge. Nah, langsung adeus ka Pak Asep, ditamping ku Pak Asep. Pak ditanya, "Jang kunaon babasieuhan?" Nya teh bak isingan budak. Ah, cenah watir nasib teh jang. Nah, waktu sarita. Cek Pak Asep ieu. Sekarang PT teh umurang kali teh tai beneran san sapaya. Asli. Kunaon harus sangat kuakan jadi keresekan. Nah, tapi Pak Asep. Cenah jang aya naon cenah gitu. Da saperkawisin teh hoyong caksarakan diajar ngawayang ngadalang. Cek Pak Asep, cenah jang berat ngadalang mah. Ngadalang mah cenah kudu loba duit, kudu beunghar cenah mending sakola cenah jang tawak gawe cenah kitu. Tadi mah sumbangan, tadi Cek Pak Asep masihan ke Pandang. Kieu we cenah cuy. Mangki tahun 87 upami telapat waktu sadita. Laras. Padepokan Gili Harja pantos dibentuk Padepokan terus dibentuk Pak Haji Harmoko. Oh, laras. Upami telapat jadi rapat ieu. Tahun 1987. Mohon. Nah, waktu sarita janten cek Abah waktu sarita sing saru sumping ka Abah, sumping ka Pak Haji, ka Pak Ide. Jadi ditampung di Ketua Padalangan Gili Harja, ditampung di Yayasan Padalangan Gili Harja. Nah, hari itu diriungkeun di Apalurah janten Ketua Padalangan. Nah, dengan catatan waktu sarita satu abdi harita disangakeun ka Apalurah nya dipasihan salah sawis keterangan tetapi identitas. Berupa dia KTP ali. Nah, anu diwayakakeun ku di pihak Gili Harja bisi aya nu ngaku-ngaku. Semua sejarah kan emang ngakukeun murid anu ngakukeun murid ilegal nya. Jadi malah di kamangkin ayeuna oge data eta teh diabdi masih aya. Nah, waktu sarita dipasihan data eta malah hari terjadi Padalang Eso. Semua. Sangkatan Padalang Eso. Padalang Eso. Beta saminggu Padalang Eso, Padalang Tarji, Padalang Entas pasar kenis. Semua. Sangkatan. Sangkatan. Ya latihan dan langsung di Abah Haji, langsung di Abah Asep ditampung didinya. Jadi warah aku baru dakson. Tadi warah di Bungina Apalurah, warah teh Padalang Dede Chandra, Ustadiwan. Nya bahugan almarhum Presiden. Nah, waktu setahun demi tahun. Nah, tahun 1884. Ceracun dari ngawayang menjauh teh kana alus teh. Abdi si hayang cenah hayang daya tersarakan ngawayang sono Apalurah. Tah ayeuna mah cenah tawajuh heula we.
nganta baju di dia bakal dipasrah-pasrahkeun. Tah esok cenah tos ka Bahasek polana. Ateng ka Abah Haji disanggakeun waktu harita. Tah alasan harita tepanggil Abah Haji dongeng-dongeng malah abi langsung ditampil ku Abah Haji. Langsung naon margina waktu harita bisi nu ngaku-ngaku basul kalinya dongeng gitu. Jadi ayo paling pasai awalnya sudah bakal kasih sana di harjana. Laras memang gitu Laras. Ya waktu salita dicek cuma nak kamu anggota waktu salita. Disangakeun tadi. Dan sana palura ka atas kalungengkeun tadi kita. Tadi ini buktinya waktu salita di pasihan nami di pasihan bro disaksian ku mama Abah Haji. Abah Haji semua. Laras sampai itu tidak botak di harja. Nah, dina masa pasihan ngaran tuh gitu wae budaya saksi. Laras. Jadi saksian ku Mama Haji waktu harita. Mama silakan disaksian bapak dek Kajimatan ngaran. Terus sagawayah jogi muntah Abah Haji api. Nami ateng ade kosasih teh di Abah Haji. Samari eta waktu salita ngaran teh aya nami Abah Haji Payuna. Mari waktu salita aya namina Kang Ateng Cipedes. Aya Ateng deui. Hari itu mah di pasien sudah Ateng kaya dua tidak meninggal kalau itu berarti Cipedes. Nah, itu mah di pasihan namina teh punten Abah namina teh Ateng ade kosasi Sunaria, abdi mah Ateng kosasi Sunaria. Oh, jadi agama teh nganggo ade. Teu. Tah di pasihan Ateng Kurnia kosasi Sunaria. Tah di pasihan ujaran gini harga dua. Ujaran gila dia. Dua tah harita. Mutlak eta mah resminya. Mutlak di Abah Haji. Sanes dijieunnan urang. Sanes dijieunnan, sanes angken-angken. Walau lagi luar biasa jangan kira-kira Ateng. Itulah kejujuran seorang dalang. Memang di Jawa Barat terutama para dalang-dalang banyak yang mengaku-ngaku ini murid ini murid ini ternyata ilegal, tidak punya legalitas dari Padepokan Gili Harja atau dari Padepokan manapun juga, dari Padepokan Munggul Pemenang juga banyak anu ngaku-ngaku murid pada Amung. Balik yang abdi terkenal dalam murid pada Amung apa? Da berjalan sakokoh murid pada sukanya apa aja. Memang seperti itulah dunia anu akuan anu hayang jadi tah. Lajeng deui ye. Ras dinu perkawis tata cara lajeng geura anu meh lajeng geura. Lajeng dina masa-masa latihan. Ya selfie jadi sapatos pasihan nami ku Abah Haji. Ade cu ulah ngurus sagala sing apik kawayang jadi dikah balik pola segala pilah bujangan-bujangan. Belas. Ya bujang yang disebut. Berarti anu abdi bade diteruskeun tata cara eta berarti. Lajeng dina masa-masa latihan. Dina kita acarakan bujang-bujang kaca salibing ka awal langsung kajelak untuk bujang-bujang. Jepang wayang make disalah-salahkeun. Lamun kita Jepang wayang teh punten sanes kieu. Laras. Pribados mah kamu kitu tah. Batak padalang alamat jadi harga 7. Teu balik silajangnya ka wayang teh bidal anggur lain. Ya kalau wayang teh kitu atuh ngibingkeun teh teu kapaparieusan wayang teh. Nasib teh watir nasib wayang. Gitu. Ya latihan aja lah. Sampurna kali kita aja sedayana. Nonton jam siswa lagi di aja sedayana gitu. Lajeng Kang. Mah. Suka duka dina ngadalang. Salami akang dina dalang leuwih ka ayeuna. Naon anu kantos ku akang teringat suka duka. Tah, anu heuh kitu pengalaman di nama nonton manggung. Hiji batal pernah kalaman teh wayang sok dibatalkeun alo kamu. Luar biasa. Aya paribasan abeuh isu. Terbabus ka batalkeun poe ieu. Jadi nabeuh, jayeun, nabeuh. Jadi capek memeh nabeuh di bal nabeuh. Mantap. Kalaman duit bea. Karasa ku abdi. Gawayang di Subang. Duit geus tinggal 400.000 deui bayareun loba. Nek ini teh mobil telepon dalang esok, sok anjeun kana motor. Luar biasa. Dina sikap akan seorang dalang. Kumaha ye hukuman di keluarga tuang putra biasanya kan antara mertua sok
loba mitoha numpuk boga minang ke dalang pajarkeun meunang ke dalang mah rek diparapan ku hidangan. Ayo gitu. Kumaha tah kehidupan rumah tangga kadang-kadang. Hubungan di keluarga alhamdulillah. Sae dan tuang garwa. Tuang garwa. Kamu aya di antara kecewaan aya. Naon tah kakak? Ah, bapasan bayu saudara. Nah, can bayu sebenarnya. Bayu. Gitu. Eta warna nakang kumaha kan gitu ku tuang garwa. Saya kehedan bangunan. Eta di tijen aya kehedan. Saya kehedan bangunan teh gampang. Abdi ningal akang sajaroning biasa ngadalang turun akang jadi dalang. Akang katingal ku abdi biasa ngeuleut wayang, malah hasil karya akang nya etanya. Dayanya, ya sadayana hasil karya akang di wayang. Akang biasa ngeuleut kitu memang belajar. Ari belajar secara langsung mah henteu. Otodidak. Otodidak. Jadi kieu. Dari kan nuju sering latihan dia pembina apa lurah di ketua perkara yayasan tadi. Jadi kan hari nusanes pun ada rencangan pada vokasional langsung wi. Dari akan pribadi mah gitu. Jadi baru masakeun jadi di pas-pasan. Meuli wayang hiji ge dicicil kana apa lurah teh. Esok masa kali meuli wayang 2 Nya. Pribados mah akang di 3 bulankeun tah. Wayang hiji ka tugas 75.000 baheula mah. Poe 350 berarti. Ya. Kata sarita tak langsung wih beres latihan dan tinggal ngere bantuan ngasah bantuan murahan ai diajar waktu harita nah mohon ada ngabentuk saeutik nya di rompong gelet-gelet teh sana cerak cek kieu teh cek palurah teh bawa senajang wayang ka dieu tadi bawa teh cemang rupa nah senajang wayang teh cemang rupa kieu jeung gepeng jiga hileut terus. Alhamdulillah nanya. Bisa bantu saya masih. Terus, abdi salah ku dalang. Ternyata kinerja akang dina keterampilan ngadamel wayang luar biasa. Memang ini layak untuk dalang. Abdi pribadi dalang senang karena wayang kelitan akang. Luar biasa. Kaparan netizen, ini wayang-wayang karya-karya Pak Dalang Ateng Kurnia Kosasi Sunaryanti Ujaran Gilihannya 2. Mau terus dilanjut? Pantang terus di MPP Official Motona Bray Seret. Tapi jangan bisa motong. Mohon. Jadi dia buat wayang tapi harus jual beli. Sanes. Seneng hobinya. Namun di antaranya situasi Covid merajalela. Nah iya kieu. Tuang kan cedak. Nah pangungan teh aya hutang gede. Nah eta. Jadi untuk mengisi. Ya. Mengisi. Sami sareng abdi. Ya mengisi apa sok. Sami sareng abdi. Da abdi ge sanes jual beli wayang. Sanes tukang jual beli wayang. Ngan enak jual wayang teh da. Panggungan pamajikan jeung budak kudu tetegek gitu ya. Nya wayang dijualan gitu. Da barang mah talang raga. Gitu sami berarti. Akang sanes profesional dalam wayang bukan untuk dijual beli. Da abdi ngajual wayang, lain tukang ngajual wayang. Dia makan ku di budak-budak ku ya we ku bakat. Alhamdulillah salami kopi dia alhamdulillah aya kabajengan. Tak ini Kabajengan teh nyaeta di antarna harta di bumi sakedak sedikit ada boros dijualan. Ah, berarti tuang garwa geus lapakan makanan icalan kulkas. Motor dijualan aja. Ada duit ke hutang. Biasa. Cita-cita akang ayeuna sajabat di ngagelar ieu teh pan wayang teh ayeuna mah dalang teh sapotos silaru. Kauningan nyalira pan. Dalang sapotos silaru beten kapungkur aya kapungkur mah dalang teh kumargi aya Abah Haji Ade Kosasi, aya Abah Asep Sunanar, aya Abah Dede Amung, bapak pun disebut namina. Dalang-dalang pemula teh meron. Sieun tampil ke permukaan pedalangan. Karena kan dia curug-curugnya masih jauh meneng. Seperti dia panginten abdi pisan ka alaman ku abdi. Nu nyeurehan atuh abdi mah pinuh tuh ku anak abdi si Awan. Kadang ka abdi nu nonton ka peminat teh. Rupina Abah Haji Ade Kos jadi gitu. Uing mah pinuh kata duitna sakitu mah tong ka uing kitu we. Anak uing bantu Kang Deden, kandungan punepan Kang Deden di lagi lihat aja 2. Abah Asep oge rupina kitu, tong abdi lah pengen tulis sakitu mah. Tuh we dadan atawa cek oga apa gitu. Eta geus hiji barang kayakinan. Nu mawi kapungkur mah nu ngadalang teh putra-putra dalang.
Putra-putra adalah anu paling rame panggung, anu paling rame. Tapi ayeuna pabrik terka, udah. Balihan mah ayeuna mah. Kebanyakan mah panggungan teh kasora ku dalang pemula memang dalang pemula tapi secara layak potensina. Layak tampil. Aya layak tampil. Karena apa? Mungkin karena daya culuk teh apa? Jadi emang muncul ke permukaan dalang pemula teh. Nah, abdi harus akang. Ku munculna dalang pemula. Naon dina benak hati akang, nah akang teh berterima kasih atau babangga atau aing ngarasa kasaingan. Nah, coba mendingakeun Bang. Ai kanggo akang pribadi, malah ngarasa Bunga ya kan? bunga. Ai bungahna begitu lah. Yen seni budaya pembakaran. Wih, luar biasa. Ya, sambutan jadi hartina jadi mah aya pareuna. Betul. Dari masalah kapayon eta mah bisa disebut teh sajabat di hiji pengolahan hasil tina gawe urang. Kata kontek urang lebih kuat milik. Milik. Saya teh kena garapan alus miliknya kurang. Kira laku. Nah, eta. Jadi memang ari masalah sih kudu ampun ya. Malah hiji kebanggaan, ayeuna penerus padalakan bisa gesurna. Bisa sekolah, di pangguran gitu nya luar biasa. Tepuk tangan para netizen. Halus. Kalau untuk bersaing ketat. Wes, Terus itulah para netizen. Ternyata hatinya padalang Ateng Kurnia Kosasih Sunaria dengan melihat perkembangan para dalang pemula yang sekarang semarak di Jawa Barat, tidak ada hati ini sedikit pun. Saya tahu dan saya sudah dilihat dari mata indera keenam, hatinya memang bersih, tapi ting tadi nu kolorna teh maksudnya. Cita-cita akang anak kejar Kang, cita-cita kerja di bidang padalangan nih, masalah urusan rumah tangga mah akang rek nyalung sabodo sama dia mah di bidang padalangan. Duh bingungnya masalah cita-cita yang maju begitu lah. Yang maju. Sadayana kayak gitulah. Ya Kang mah wayang terus kagungan sepertinya. Ya insyaallah lah aya. Bubunungan kagungan. Cepet langolan. Aya. Luar biasa. Para netizen, para pemirsa, pemirsa anu masih kelaban anu sok muka channel MPP Official anu motona teh Bray. Sedap kata aman.